Itu kan cara yicing lah jelema teh. Naon ieu teh mak? Sa cicing di tempat-tempat kok mak teh. Kenai cicing oge mak. Asa ngewa maneh mah ditingalikeun cicing we hayo. Atuh kudu kumaha mak ieu teh ah. Ada ka mana? Tema bade milarian sereh ka pipir. Jangan serep bakal ka kebon aing eta mah. Ah nyalain atuh emak miso ujon teuing nganan mak mah. Barudak ayeuna sakarara dua nyata. Oge jedog itu tadi ge. Jedog wae teh mah pan hayang jajan urang teh mah yang Jajan-jajan kos budak leutik ka inung maneh entah jajan mah ka itu. hayang ka emak pan emak mah loba duitna. Hayu atuh mah jajanan urang. Boro-boro aing mah teu gablek duit nyasa. Ai mana ngaran sereh di mana? Ah eueuhan sereh nage mak. Mah baru ka kebon emak. Lain emak pan aya nu inung urang ge kebon teh di belah ditu. Inung maneh mah teu kebon sereh, inung maneh mah. Mak ulah sok kitu atuh ka batur teh. Da ngala eta teu ngaku. Ka nyarios jeung mama lieur. Oh teuing nganan ini teh ni gumelis teuing. Melis teuing ka aing. Oh dah kitu emak mah. Naon ieu teh? Tah eta si emak tah ka batur teh miso ujon teuing nganan. Entong kitu atuh mak. Ada yang maok mah maok we sereh. Kalau kembali geus maok sereh mah. Mak makalah Aing kitu ka batur teh maok beuteung ti batur ti mana Emang eta maok teh? di tukang lah nu aing terus dia maok. Karena si imam eta mah sanes maok. Bu areubeuk kamari oge sereh teh dicapotan dipaokan.